Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abdi Arif Hidayat di kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bade ngadongeng sireum jeung Japati. Aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap manehna ti soledat. Peluk ragrag kana cai, hadena caina rada ngeuyeumbe palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan, tulung, ieu puring rek dikarelep tulungan. Kabeneran aya Japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor kaluhureun cai. Kadengeun aya sireum gegeroan minta tulung, barang ngareret ka handap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati. Anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyampeurkeun lempangna keketeyepan. Teu talangke deui buru-buru sireum nyampeurkeun Japati bari ngaharewoskeun ka manehna. Japati, buru-buru geura hiber, tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. Ceuk Japati, nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun leupas tina balai. Jawab sireum, ari eta mah kapanan kawajiban sarerea nulungan batur anu rek meunang cilaka. Eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean. Tah kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Sakitu ti sim kuring hapunten bilih aya kalepatan bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.